Sampurasun, Abi Fadil, tim IPA 8, kelas 10, absen salapan. Bade nyaritakeun dongeng sakadang kancil jeung sakadang buaya. Di hiji leuweung, kancil ke lelempangan yang handahareun. Geus lila si kancil kukurilingan, tapi teu kepanggih-panggih. Geus we si kancil teh capek. Ngarengap heula cicing di sisieun susukan badag, bari rek nginum. Pas rek nginum, si kancil teh asa teu ngeunahan teh, da anu gitak-gitak dina cai. Rusuh we nginumna si kancil teh. Teu lila si kancil luas, ngagadeleng ti sisieun cai eta. Sabab aya naon? Sabab aya buaya calangap. Anu rek ngahakan. Tah, ti dinya teh si kancil teu ngahaya oge ningali di seberangan susukan aya tangkal buah rambutan leubeut. Si kancil teh mikir, kumaha yeuh carananya? Abi teu dihakan ku buaya, tapi abi ge bisa kasabrangeun susukan ieu. Si kancil teh mikir. Enggeus we si kancil teh siga kieu. Buaya, erek moal dicokotkeun tuh buah. Ke abi nu kaitu ke urang bagi dua, si kancil ngomong ka si buaya. Si buaya teh pikir panjang, nya geus atuh sok abi jeung barudak rek ngajajar sok jadi kejabatan. Si kancil teh jalan leumpang luhureun buaya. Si buaya teh teu pikiran naon, saking ku hayang pertama kali ngasaan buah tea. Geus si kancil leuwih di ditu, si kancil teh ngomong, "Buaya, da maneh mah daharna ge daging, teu bisa dahar buah-buahan jiga nu kieu." Si buaya ngarasa katipu. Nya geus sageus kitu buaya ngambek. Nya geus kumaha si kancil geus di seberang susukan belah ditu. Nya geus si kancil teh malak we ta buah. Jokotan hiji-hiji didahar ku manehanana. Terus si buaya teh asa katipu ku si kancil. Terus si buaya teh ngomong, "Kancil, mana buah jang urang?" Si kancil teh ngaleos we ka mana. Sanggeus kajadian eta, buaya jeung kancil teh musuhan matakna eta. Ti dinya kancil lamun nginum sisieun susukan sok buru-buru. Mun aya nanaon pasti kabur. Sakitu ti abdi. Nuhun.